channel ini dengan menekan subscribe warna merah, like dan nyalakan loncengnya serta share ke media sosial Anda. Terima kasih. Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa hartosna urang riung mungpulung teh dina tetep ngawedalan tali silaturahmi kalayan urang salawasna miara uhwa sangkan urang teu tijalike sangkan urang teu macike salawasna urang bakal tiasa nyumponan kana syariat Islam. Hakikatna urang kadzat nu maha kawasa Allah azza wa jalla, syariatna mah urang antara manusia sareng manusia, silih hargaan, silih ajenan, bere maweh biasa, nulung mah geus biasana pisan, meureun mulung butuh nalang susah teh kapanan eta bagian urang. Nah, nu mawi dina sonten, dina enjing, dina siang, urang salawasna munajat ka Zat nu maha kawasa, sangkan urang salawasna aya dina pangjaring pangriksa mantena. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari, neraskeun Si Rawing Kiwari. Si Rawing Kiwari garapan wakepoh Kiwari. Der, Rawing urang teraskeun deui kumaha ieu? Trung. Saraswati nu tos luhung ku ilmu tetep dengan masih kena sinar gogoda sareng bahaya. Komo ka abdi pangintenan jalmi teu tiasa naon-naon ce? Saraswati netep antep ka Untari bari terus nyarita deui. Ilmu bela diri memang teu bisa jadi jaminan pikeun salametna hirup urang Untari. Nu penting upama lampah dina jalan anu lempeng. Asa piraku urang make kudu cilaka, kitu ari ceuk eceuk mah. Nanging emu tante abi sakawitna mah bet hoyong ngeuleuman ilmu bela diri ka Saraswati. Ari margi karaos geningan ku abi ari teu tiasa naon-naon mangan ukur dihina sang dikakaya ku jalma nu ngarasa gagah jeung leuwih kuat batan urang. Janten pamit ke keabotan mah abdi teh gaduh maksa doyong guguru ka Saraswati. Untari dariakna keranan dina nyaritana, malah dibarung ku pangharepan anu bener-bener sigana teh beda katingalina ku Saraswati dina teutepanana. Saraswati ngahuleung bari nyarita jero hatena. Lamun aing neruskeun lampah, tacantang tu kudu ka mana di kudu indit maluruh nyusulan Kang Rawing. Nilik dina caritaan sarta dina teutepan Untari jelasnya bener manehna teh boga niat hayang neuleuman ilmu silat pikeun bekal hirupna meureunnan. Hanjakal nyaan bener-bener hanjakal Kang Rawing make buru-buru ini tapi geus kitu we meureunnan kuduna malah aing oge sigana bae sabagian tina lamaran kahirupan aing make aya wanojan wayang guguru sagala rupa. Emang bener caritaan Untari. Cacakan diri aing nyangking pangarti ilmu bela diri tetep teu waleh menang gogoda jeung cobaan. Komo lamun polos teu bisa naon-naon meureunna. Untari netep dipinuh pangharepan ka Saraswati bari terus kadenge nyarita deui. Kumaha Saraswati? Ditampi pami abdi saja guguru ka salira Saraswati. Margi karaos ku abdi upami janten wanita biasa mah teu boleh janten korban jalma-jalma nu telenges sareng rumah sadirina kuat sakumaha nu karanapan ku abdi geuningan ceuk. Ibu Ratimah oge nyambungan carita nu jadi anakna. Ari emak mangan ukur bisa ngarojong caritaan hidup nyai. Sabab eta maksud teh memang kawilang hade ngan urang moal bisa maksa. Margi Nyi Saraswati oge masih kene aya kepentingan anu liana tangtuna oge. Saraswati narik napas panjang, bet jadi eleh deet asa henteu tega upama nepikeun kanolak kana karep kahayang Untari. Sakomo lamun dipikir masa najan ngan ukur kakara dua poe aya di dinya. Tapi Saraswati ngarasa kahutangan budi da pugu lamun teu ditulungan ku Untari mata cantang tu dirina ayeuna pulih deui kaayanana, sasatna kalaparan jeung capek anu lain dikieuna. Akhirna Saraswati kedalisan. Ece bisa ngarti kana carita li Untari. Kan deui ti heula ece rek mere gambaran yen neuleuman ilmu silat teh gampang nyai. Malah kawilang kudu leukeun sarta tekun ulah bosenan ditambah kudu tahan uji dina narima latihan jasmani. Katingali paroman Untari jadi marah mai.
Ari sabab sanajan Saraswati tacan negrakeun lisan anu mangrupa kapastian bangsa nyanggupan kana pamaksudan Untari, tapi lisan anu dikedalkeun deui geus mere gambaran yen Saraswati teu ngarasa kabeudatan. Janten Saraswati nampi diri abdi janten murid salira. Nuhun Saraswati, abdi janji bakal tekun sareng leukeun moal bosenan. Naon bae anu kedah dilaksanakeun ku abdi nuju sareng aturan di dahal neuleman ilmu silat. Tantos ku abdi bakal ditumutkeun Saraswati. Nyaan gede pisan sumangetna Untari waktu harita. Saraswati imut ngagelenyu bet inget kana lambaran lalakon hirupna dina waktu katukang, di mana dirina keukeuh maksa minta dilatih ilmu silat nya silat ku Ki Durbala anu jadi bapana. Saraswati terus cuma ditadeui. Ya lamun memang geus gembleng kitu mah tekadnya ita ya bayana. Ngan tangtu meureunan ece teh bisa lila-lila aya di dieu. Cerek mere bekal ilmu silat anu sakirana bisa dipake pikeun ngabela diri Untari. Nuhun Saraswati, abdi teh setiasa ngagamarkeun deui ieu rasa kabungah ku cara lisan. Anu jelas salira Saraswati tos tampi diri abdi janten murid, abdi kalintang binga sareng bagja ceuk. Urang mimitian latihan dina poe isukan Nyai. Ngan ece amanat sakali deui ka Untari. Upama geus nyangking ilmu silat ulah boga anggapan geus mahiku pangarti. Sabab di antara jago aya deui nu leuwih jago. Ngan saeutik kedena lamun diri urang boga bekal ilmu bela diri, tangtu meureunan bisa ngabela diri dina mangsana kacangkir bangban. Malah upama memang kadada jeung kaduga taya salahna lamun mere pitulung ka sakur anu ngabutuhkeunana. Ibu Rati mah oge katingali paromanana hegar marahmai. Milu bungah jeung bagja hatena. Sabab anakna Untari baris diangkat murid ku Saraswati, pawaris utama ilmu silat Mandehiang. Kadenge Ibu Rati mah nyarita ditujukeun ka Saraswati. Aturkeun nuhun ka salira Nyimas anu tos kerasa nurunkeun ilmu ka punana. Atuh muga-muga we salira Nyimas ulah ngaraos bosen salami aya di dieu. Oge hapunten upami teh mah aya kakirangan margi memang di dieu mah sakieu buktos. Nah Nyimas, Saraswati nutup antep ka Ibu Rati mah bari ngawalon. Abdi nu sakedana dihapunten Mama. Margi ku ayana abdi di dieu tangtos panginten ngarepotkeun kasadayana nu aya di dieu. Nu jelas abdi nu sakedana nganuhunkeun kana panampian emak di dieu sareng pitulungna Untari. Kitu di antara eta obrolan. Anu saterusna dina poe isukan Saraswati bener-bener ngalaksanakeun kasanggupanana. Nurunkeun ilmu silat Mandehiang ka Untari, tutas resmi diangkat jadi muridna. Tetela Untari teh nyaan hayang bisana, teu belikan atawa nyeri hate upama sikep jeung caritaan Saraswati kawilang jadi heuras jeung galak. Malah tekun jeung leukeun nurutkeun kana sagala rupa parentah jeung bimbingan tinu jadi guruna. Saraswati oge jadi kahudang sumangetna pikeun bener-bener nurunkeun ilmuna ka Untari anu tetela bener-bener daria dina narima naon rupa anu diajarkeun ku dirina. Waktu keur dina kayan leureum Untari jeung Saraswati terus nante gunter ngarobrol. Katingali Untari ngesang capek sigana teh. Ini ngan sesah diajar silat teh nyeuceul. Ari ningali Saraswati mah bet sapertos anu gampang sareng harampang. Nari abdi kinten-kinten tiasa moal kitu sapertos Saraswati. Untari nanya ka Saraswati bangun anu cancaya kana kamampuhan dirina dina neuleman ilmu silat ti Saraswati. Ulah nyerita kitu Untari. Urang kudu boga keyakinan yen Nyai bakal bisa neuleman ieu ilmu. Sakabeh jalma malah anu ayeuna padanya rebut jago henteu jual bisa kitu wae, tapi ngaliwatan tahapan diajar atawa latihan. Sakamu paminingal Kang Rawing geus anu tetela ilmuna tos teu tiasa katurutkeun ku panetep biasa geuningan ceuk. Kacepetan gerakna mueuh mata kaget bagja panginten kanggo Saraswati mah kalungan caroge ka Kang Rawing nguluhung ku ilmuna ceuk. Memang ece ngarasa bagja Untari. Dan eta kabagjaan teu bisa lana sabab gogoda jeung cocoba teu oleh daratan. Dan ece teh boga kayakinan yen lamaran lalakon hirup teh memang teu salawasna aya dina ketenangan jeung kabagjaan. Sapertina karanapan ayeuna ku ece. Yupi Kang Rawing,
kapungkurna maksud abi teh nuju jajakana nah memang tos jago sapertos ayeuna ceuk. Kang Rawing puncakna neuleman ilmu matutas nyangking ilmu pamungkas Eyang Nur Alam. Anu memang Kang Rawing mah mangrupa pawaris utama eta ilmu. Ngan tetep we sanajan bari jeung kitu hate mah teu meunang salempang ece teh Untari. Sabab ku pangalangan waktu kamari mangsa dicangkalaku si jalur rampang. Beki ka Bandungan ye loba jago-jago anu luhung ilmuna tur nyalahgunakeun pangartina. Anu patoja iya jeung lampah salaki ece. Anu tangtu pamatepung teh bakal patelak nganu jiwa. Ieu nu jadi rasa kasalempangan pikeun ece teh. Saraswati bet jadi ngabayangkeun nu jadi salakina. Anu terus lumampah neangan laratan ngeunaan dirina jeung si Keling anu jadi anakna. Anu geus tangtu bakal loba pangalaman anu kasorang sarta karanapan ku salakina. Saperti nu kungsi diguar ku Untari waktu salakina datang ka daerah Karangjago nepikeun ka patelakna jeung jalur rampang. Ngalangkang nembongan jirim si Rawing nu jadi salakina. Hiji lalaki nu mibanda pribadi mandiri anu dipika cinta lahir jeung batin ku dirina. Saraswati jadi nyambat ka si Rawing. Kang Rawing, nah tu lambaran lalakonan hirup urang teh. Beuti waleh pinanggi wae jeung cocoba ka. Padahal lamun abi terang Kang Rawing teh ka Karangjago, tangtu badanna urang teh bakal patepung. Anu saterusna urang bisa lumampah bebarengan. Gesaneangan laratan menjadi anak. Seperti dina waktu-waktu katukang urang teu boleh bebarengan. Saraswati bet jadi kahudang sawanganana. Nyoreang lampah katukang lampah nukung si kasorang. Aina bet bruh-breh narembongan. Kunaon gini sapertos anu ngalamun Saraswati? Nuju ngemutan saha sih ceuk? Untari kedah dilisan meraikeun lamunan Saraswati. Ece teh bet inget kanu jadi salaki Nyai. Sabab kewilang rada berat oge lalampah nu kasorang ayeuna mah. Beda jeung lampah katukang nu kungsi kasorang. Upama aya naon-naon teh weleh atawa teu weleh we diungkulan babarengan. Ieu nu jadi prihatin pikeun diri ece bari ayeuna ge tacan karuhan deui. Nah nu jadi anak ece teh salamet aya di kieuna atawa kumaha. Sanajan Saraswati atau sanajan ece nya nu kasebut Saraswati pamajikanana, tapi keukeut ece teh salempang hariwang mah teu weleh aya. Saraswati lain wanita biasa dina harti nyangking ilmu silat mandehiang, tapi tetep beinget kana kaprihatinan hate mah bet jadi riuk semua alum paromanana. Kadenge Untari nyarita deui. Diga ngiring prihatin ceuk kana kaayaan Saraswati ayeuna. Nanging abdi ngiring ngadoakeun ceuk, muga we dina waktos anu moalami deui Saraswati tiasa riung pulung di sareng kulawargi, kalayan dina kaayaan para pada salamet ceuk. Saraswati gancang meper di geteran kaprihatin hatena. Inget ka Dewi Panganting nu jadi guruna, ras inget kalampahna sorangan mangsa neuleman ilmu mandehiang ka Dewi Panganting. Lambaran lalakon hirup Dewi Panganting kurang kumaha nyeri perihna. Tapi dina mangsa ngajarkeun ilmu teu nembongkeun maneh boga kasedih. Untari, geus teu kudu ngobrolkeun di lalakon anu geus kasorang. Anu penting ece miharep sangka Nyai bener-bener tekun. Ejeng soson-soson dina neuleman ilmu silat mandehiang. Bet kakara ayeuna ece mah make ngangkat murid segala rupa. Punten atuh Saraswati pami abdi nemetos tumaros ngeunaan Kang Rawing. Kalian lancang naroskeun sagala rupina nu patali sareng kulawargi sarira ece. Teu naon Untari, tanarimakeun kana kanyataan nu lumaku sarta karanapan. Yuk, urang teruskeun deui itu latihan teh Nyai. Untari jeung Saraswati Itu latihan teh Nyai. Untari jeung Saraswati neruskeun dilatihanana. Sajeroning kitu dina waktu merhatikeun Untari ngalatih jurusna tetep we ari ingetanana mah teu bisa dipaling. Saraswati nganteng pikiran kanu jadi salaki jeung anak nyata ka si Rawing jeung si Keling. Caturkeun keur jadi bahan pikiran Saraswati nyatana si Rawing. Harita terus lumampah jeung si Banteng Gulung. Harita teh wancing jadi kasorenakeun si Rawing jeung si Banteng Gulung ngambah ka salah sahiji lembur. Di lebah sisi jalan ti lemburan duanana leureuh dari yuk dina luhur jukut garing. Wah!
Lembur neon nya kang ngawing-ngawing. Nya gedeng deui ngamun ngente salah burit kang. Murang nang tunang oge merenan meting kang ngawing-ngawing. Nya aing teh salah. Memang sabenerna sakedeung ge peuting teh. Nya lamun kaputingan di jalan kumaha kitu teh? Ya ngamun ngurang ngamutingan di jalan mah merenan ngurang mundu nyari di mana kang ngawing-ngawing. Nyari sare mah peureum atuh teh. Naon hesena sare? Mending bingung ti ayeuna. Sabab dina lebah sare mah anu ditiangan teh peureumna teh. Najan di kasuran nu empuk tapi lamun panon teu bisa peureum. Keur naon? Coba bae pikir ku anteng. Tapi sabalikna sanajan dina luhur jokot paribasana lamun tibra. Apana nu dicangan teh kanikmatan lin. Tunya gitu bae kang ngawing-ngawing mangeuy. Masuk ngadinya bae ngari ngomong teh bener-bener teh kang ngawing mah ngentong ngadinya bae ngomong-ngomong jatuh kang ngawing-ngawing. Kita rieleh ngomong ti si anteng mah. Atuh danya sare-sare we jadi pikiran anteng mah tenang atuh teng. Ayeuna urang teh kapan geus asup ka selesai di lemur teng yo. Duka ting lemur naon ye ngaranna yo. Ngan anu jelas laku urang lain jalma jahat. Bet asa piraku lamun eueuh anu haat nulungan urang lamun milu mondok ner teu. Nabi Napi matawanan teng. Sok kamana wae ngomong teh. Maksud muing mah napi ngamun ngawongan nu haat nulungan kang urang nyoba ngarek ngumaha kang ngawing-ngawing. Bet miraku ngurang kudu mondok di luar gang. Nu momokeun nama uing mah bisa nyare nu ngeunani bra ngejeng beuteung deui. Nyoboh ayeuna mah ngapanan ngarasana. Lapar yang daang. Neangan nikmat. Sarua kana geteng. Nah, asal teh meuni geus sieum ti ayeuna teu manggil si beuteung teh. Tenang teh. Tenang. Lamun urang boga laku lampah anu merenah. Sing tenang we. Nah, cenah teh. Pokoknya mah tenang we teng. Lamun urang boga lampah anu merenah, teu kudu melangsat selempang. Sabab jelema mah kumaha kalakuan. Upama kalakuanana hade kasasama, mangka sakabeh panto iman nu aya di mana bae oge bakal muka. Ngerti teu? Ngerti kang ngawing-ngawing. Nya ngaring-uing mah moko-mokona mangumaha kang ngawing we. Ngan keng umaha ngurang ge meureunan teh terus deui ngamana kang ngawing-ngawing. Nya neruskeun lampah bae nepikeun ka mana oge moal bakabalik akang malamun can pangijeng si keling katu Saraswati. Ngaring-uing mah bet jadi nginget kang Untari kang. Ngeukeun naon nya ngayeuna Untari. Ngingeteun teu kang uing nya kang ngawing-ngawing. Nginget di waktu ngeukeun ngurang indit leungeunna ngupai-ngupai kang uing kang. Bogohon kana mah kang uing. Oh, ngaku hindu. Gitu jigana kang ngawing-ngawing. Aduh, nah, ieu mah si anteng ulung menisok dianggerkeun leumpeuh Yuni teh. Ulah boga pikiran kainya teh. Kitu sortenan Untari mah lantaran ngahomrat ka urang. Nyawa yak ieu mah tangtuna oge keur ngobrol be siga urang Untari mah ngobrol jeung indungna tangtuna oge meureunan. Wah, madahal mangamun ngurang nyicing rada lila, resep mereunanya kang ngawing-ngawing.
Uing mangaring ningali nguntari teresep ngamun ngeker ngimut kang ngawing-ngawing. Terus ngamun ke nyeri ngitung-ngitung ngamun ngeker lempang ngomol lamun ngeker ngagoler. Aduh, eta ningali embitis meninga gilimpong nguning kang ngawing-ngawing. Meni matak nguruy kana dada ngamba. Eta ari nu moko-moko nama nguing mahayang bisa gitu. Hayang bisa nepung jeung nyara sebati salah. Kedi ngambek ku kang ngawing-ngawing. Nyangayang mangyo jeung anu ngaranu tadi teh nguntari kabogonga kang ngajung. Aduh, ayahna teh si Anteng nyaannya kasmaran sigan nama yoh ninong nya ka untari. Malah geus Ateng tong inget-inget bae untari euy, akang jadi kumejot hayang balik deui ya. Aduh, namun itu mangate kang ngawing oge nyarua mereunannya. Ngembung eleh kang ngawing mah oi. Kang ngawing-ngawing ngembung eleh oi. Ainya. Tong cicik ke bapak perhatikan tuh. Ayo lempang tilu jalma ka deteng tuh. Jelas lalaki teng tuh. Milik dinarigi jeung tangtungan nama kawilang jalma-jalma nu ngarareusi euy. Waduh. Bener ketenyalah kang ngawing-ngawing. Masih bakal ngaliwat. Ngaliwat atuh ngaliwat gitu. Oh, nyalahnya ojek meni molotot. Nya masih bakal ngaliwat ka dieu kang ngawing-ngawing. Nyoba nanyakeun kang ngawing, lembur naon ieu teh kitu? Nyugandeng eta nganu ngeukeun leumpang adieu teh urang dieu kang ngawing-ngawing. Nyakeun keun kok akang urang teh nyakeun. Ngan tadi ulah nyieun gara-gara ye. Cicing teh, ulah milu ngomong lamun akang ngomong dia, pokoknya segala rupa kumaha komandan. Tilu lalaki anu leumpang tinggal di teh beki deukeut. Anu memang bakal ngaliwat ka hareupeun si Rawing jeung si Banteng Bulung anu keureureun. Eta tilu lalaki anu leumpang teh nu saurang mah kawilang geus kolot, sedengkeun anu duaan deui mah anu leumpang di tukangeunana mangrupa lalaki ngora. Waktu ngaliwat ka hareupeunana si Rawing dehem bari terus nanya kanu eta ngaliwat. Kuring dehem ya lur ya. Kekelenan lamun teu ngaganggu kuring rek tumanyu ye ki ye. Cek si Rawing ditujukeun ka lalaki nu kolotna. Eta tilu jalma teh tinggaran deglengkahna ngabagi paneutupna ka si Rawing jeung si Banteng Bulung. Ngareret ka si Banteng Bulung pada ngageter hate eta tilu jalma teh. Sabab tangtunganna kayan badana si Banteng Bulung anu teu lumrah jeung ukuran jalma biasa. Lalaki nu kolotna neuteub ka si Rawing bari terus nyarita. Rek nanyakeun naon jang? Pugu kula kerusuh ieu teh. Naon rek ditanyakeun teh naon sok burukeun. Kieu teh ki. Kuring trek nanyakeun. Ari ieu teh lemur naon kieu? Nya katelahna ieu teh lemur naon kitu. Oh, ieu lembur teh kalingga katelahna mah jang pupuh lemburna katelah Ki Jayaraga. Puguh kula oge keur riweuh ieu teh sabab menang parentah ti Ki Jayaraga pupuh lembur kudu neneangan jalma geus maling peti perhiasan bogana Ki Jayaraga. Cohadna mah Ki Jayaraga teh kapalingan. Si Rawing keung ngareret kaki si Banteng Bulung, bari terus nyarita deui. Lembur kalingga geuningan teteng. Naon? Kaligata? Terus kalingga. Lembur kalingga ieu teh. Kaligata di. Kelanan ki, iraha ieu kapalinganana eta Ki Jayaraga teh. Nah, bari noge make jeung hayang nyaho segala rupa kana urusan batu ieu mah bari noge. Malah sakuduna kula ngarasa curiga ka andi kaduaan. Saha ngaran ti mana lembut jeung reka mana tujuan ngajar datang ka dieu atuh kumaha?
Jawab aing naparnya kula, kita nak. Iya, menibet kawas kesakitun nyatunannya telur. Bener-bener batur mananyakeun ilah kapalinganana ieu kalah kamali curiga. Wah. Nya gitu bener ta ngomong teh euy. Uling duaan ayeuna ngekelorong teu meunang amun nguing ngicing leureuh di dieu, ha? Si Banteng Wulung harita bari ejeung ambak segala rupa. Tur bari jeung morongos we sigana teh. Tenang Teng, kumaha cek komandeun. Tawa kamu rongos Teng, ulah babarian ambak Teng. Kumaha Ki? Tadi teh nanyakeun ngaran kuring ya. Ari rek dibejakeun teh bisi kaget Ki euy. Eta lalaki kolot teh jadi kahudan amarahna. Sabab si Rawing bangun anu teu dariang ngobrol jeung manehna. Mun cereng panonna bari nyarita satengah nyentak. Bantong bari jeung heureung sia. Dewek pangawalna Ki Jayaraga. Ulah coba-coba pikeun nyeun sikap kurang ajar deuleu. Gancang jawabannya dewek tadi saha si lain. Salah saurang lalaki ngurang nu aya di tukangan eta lalaki kolot bari terus nyarita. Bari da oge dilayanan teh atuh caritaan ieu dua jalma teh kinyo. Geus lah, tinggalkeun meh. Atuh bibir bari oge naon asana teh. Ki Inju harita murelang panonna kadua baturna. Terus nyarita deui bari neuteub seukeut ka si Rawing. Coba gancang jawabannya dewek sia tadi. Saha si lain buaan naon maksud jeung tujuan pangnain di dieu. Terus terang kayan di lembur kergenting lantaran Ki Jayaraga kapalingan. Ngerti? Si Rawing harita tetep tenang sikepna, masih keneh diuk dina luhur jukut garing. Aduh, nya cik akang oge kieu teh ye. Ari ka jalema anu sabar jeung soleh mah. Urang nanya nu bener-bener jeung sopan kalah ka dicurigai. Kinyo teh curiga ka kuring duaan. Nyangka kuring maling atawa bangsut. Kejem nian Kinyo. Kinyo tayuh nama jadi beak kasabaran. Harita si Rawing ditewak bajuna terus dijungjung ke nantung. Meh si Banteng Wulung luncat. Tapi si Rawing mere tanda kuleungeunna sangkan si Banteng Wulung tetep tenang cicing. Ari Kinju mun cereng ka si Rawing mageuhan cekelan leungeunna kana baju si Rawing. Bari nyarita harita bangun anu gemes. Nu balik sia ngomong teh. Dewek teh sieun sapeda si lain boga batur anu tangtunganana siga buta, ha? Coba gancang nyarita nu bener. Saha si lain sabenerna, ha? Nanya mah nu bener atuh Kinju, entong bari jeung ngajamret baju kieu yo. Getek teh. Ayo kan. Cilaka ngajengkang gerak ke bebengkang gerak ge. Beureum banget Kinju, asa diheureuikeun meureunnan ku sikep jeung caritaan si Rawing. Peurutna nu buleud harita mata maksud rek ditinggangkeun kana cukang irung si Rawing. Tapi Kinju teu nyahueun upama nu aya di hareupeunana teh si Rawing anu dipigangigis ku lawan. Si Rawing marengan kana gerakan peureut lawan meh di luar kemampuan lawan si Rawing ngalakukeun gerakan nu bener-bener batak aneh pikeun nu baturna Kinju. Sabab lain peureut Kinju anu kena kana cukang irung si Rawing, tapi awak Kinju anu ngajengkang ka tukang langsung ngakecebut nang karak bengkang ngabebengkang luhur lemah. Gerak cungkang, waduh, gebuk korejat, konea Kinju hudang deui. Beki pun celik panonna kaget anu lain dikieuna. Sabab jalma anu meh dipepeh cukang irungna bisa ngalakukeun gerakan aneh, anu ngajadikeun dirina ngajengkang ngabebengkang. Nya, cek kuring oge kumaha Kinyo. Lamun nanya bari jeung jumrat jamet temahna teh sok ngajengkang ababengkang. Lamun geus kitu kumaha Lur? Nanyana nu bener atuh. Ngaran kuring si Rawing Ki. Ieu nu siga buta dulur kuring ngaranna si Banteng Wulung alias Barguluh. Si Rawing nembongkeun sapasan leungeun jeung ceuli belah kencan. Ari Kinju jeung dua baturna katingali harita pada sepapias paromanana mubuh teu nyangka sacong buuk upama jalma anu bieu teh meh ditindak ku manehanna teh nyatana si Rawing teh.
anu ngaranna ngagenjelengkeun pangsi lembur Kalingga. Sabab 2 poe ka tukang si keling anu ngakukeun anakna si Rawing jadi jago pinilih mangsa miluan kana saembarana Ki Jayaraga. Waktosna dening seep urang cekapkeun nugi ka dewe ratunya acara dongeng kiwari kapihatur ku Kepoh kiwari neraskeun carios si Rawing